ngusir karena pakai naon sabodo perang rasiko mahkota kaulat soplok dasar sato siap naon mana sirah geuning mahkotana waduh tobat hiji dua tilu jadi cak semplak doh ampun kalah ngajeroan Gusti nu Maha Agung hayo tembak kasempetan jadi dosa atuh karena jadi ngahuleng ngaraga meneng sakedap kaula aya hal-hal anu bari dirugikeun kaget kunirah kan ningali kaget kunirah ningali kaget kulaku lampah mertuana margi beki dia beki kajudi itu kaya anana beki kaciri ieu teh pangna karena panahna meleset sadayana teh jelaran paralun maklum kasuhun muning galih nu dipamrih kapuntenna anu ditedang doh aya naon karena entong aya naon ama kahartos ku kaula yen salira teh geuningan dek maehan kaula atuh langsung we paehan kaula teh ku salira naon sakali ku kaula teu kaharti kadua rada cangcaya katilu nama liwat nista maja utama geuning panah kaula meleset teh jelaran ieu kudana lesna dikenyang dugi kakayaan kareta ngagibeg temahna panah kaula seueur anu nyasar ka mana-mana nasib ti mimiti lahir nepi ka kiwari ngan ukur di dinya nyeri deungeun tong boro hinga deungeun ieu mitoha anu anakna ku kaula diurus dipikanya anu anakna ku kaula dijelemakeun nepi ka kieu ieu geuleuh kunaon ngewa kunaon salira ka kaula tutudinganan suudon karena tong entong make jeung teu diangken kaula nyarita teh jeung hate sanes sareng lisan
tapi kapan hari mana salira panjenengan mah ngangken yen eta teh kalakuan mode kitu teh yakin salira anu condong ka Pandawa nyaah ka Arjuna wayahna we jigana karna mampu bari jadi kusir bari perang dina waktu ayeuna teu naon karena perang teu dikusiran oge langkung saya lungsur ama lungsur suudon pisan karena doraka sia apes ke poe ieu doraka ti mitoha mah jigana langkung saya lungsur ama lungsur hayang turun karena sanggup perang tanpa kusir ngusir karena aing geus teu kapake mah aing teu naon eleh sia ke sabodo perang ngaranna ge rasiko eleh mah Prabu sayang ngejat ti pakalang nasib nepi ka kieu rupi-rupi mertua ge ade mitoha nepi ka kitu-kituna nuhun nyai teu sangka geuning tuang rama teh kieu jadina ti mimiti lahir kaula hirup Gusti luar biasa kejadian Arjuna maju karena ras-rasan nemakan ke Arjuna nanging kandeg di tengah jalan panah-panah karena katakis ku panah-panah Arjuna itu kayana wah luar biasa pinastiker sayang tumampara iya Arjuna nemakan panah hingga hampir ieu tengah karena sapat nanging rikat ngareudkeun salirana atuh anu kasabet mengukur mahkotana karna hampir-hampiran sapat ada mahkota kaula coplok hebat Arjuna hebat datan nirat tangga deman ewo pakuli ingat rana dek naon atuh ieu teh kaula teh pasihan kasempetan panasaran hayang ngalan nyawa Arjuna oh benar gitu di malam sok diidinan sakali ieu ngan lamun gagas seripaehan ku aing Ardawalika mangga nuhun aya widi aya los idit amit stiker sayang tumampara
atuh ieu Ardawalika anu parantos aya idinti karena pikeun ngalan nyawa Arjuna nolol sirahna tina taneuh eces jentre pertela ngemang bolen yen Arjuna aya dina luhur kareta lajeng nojerkeun buntutna hingga nyabet beheungna ieu Arjuna nanging Arjuna rikat ngarentetkeun salirana atuh anu kacapluk teh mengukur mahkotana jadi Batara coplok mohon kulan aneh aya makhluk tina jero taneuh bijil Rampes nyangakeun sirah Arjuna kaula nun dasar sato sia naon mana sirahna geuning mahkotana waduh tobat nah aya ku kabina-bina teuing eta asin ternyata we meureun kesang we teh ai sugan aing getih bu duh kawas anu lieu sia ditemak ke aing nyuhunkeun widi we naon sakali deui ini tenang ya Umahara Kabatara yakin ieu aya hiji makhluk coba eta pusaka keris pancarobah kaluarkeun kaula nun keris pancarobah kaluarkeun maksud sok kaluarkeun heula sudah maksudna tah wayahna we punten Nyai mangga sok cepeng kuduanana ieu leres tah tungkulkeun lajeng tungkulkeun ka handap ieu akang dek ngitung ti hiji dugi ka katilu upami akang parantos nyangemkeun tilu wayahna tanaga kaluarkeun sadayana unyuk sumangga kaula nu awas Nyai hiji aya naon itra Kabatara sing tegar heula tong seueur saur lah aku kue kadahuan hiji dua tilu Yai nuhun Kabatara sawang suna upami teu aya dahuan lapur we kaula teh putus riwayat dinten ieu nu mawi teh oge nya leres kaula nun ayo naik deui kana kareta lawan karena ya kulitna euy lumayan pake beubeur kulit orai aya eta euy di Tegak Kurusetra orai segede kieu kaganggu meureunnya euy kagiridig lu nya orai naon ieu bisa jadi orai kinoi orai samsa
orang Syamsa tadi nanti kamasan teh. Ayeuna gerak mun geus goreng patut teh. Orang Syamsa. Aduh. Karena teh nguriling kareta na maksad bade ngabongohan Arjuna si horeng sanajan dina keur perang adil aya dengki saeutik aya maksud nu teu hade luar tina katangtuan hukum aya wae hal-hal anu diharapkeun pasti bakal aya balitungan sanajan sagede siki sasawit kasalahan mah tetep bakal aya balitungan keur manusia margi manusia beda jeung sato seperti anjing buduk di jarian paeh nangan ukur samat bilatungan tapi jalma sajabat ti bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang karena nguriling kana kareta atuh ngadak-ngadak ieu kareta na teh giliningna ngagebrus kana lombang dugi ka gogohelan guhal-guhil ieu karena nyaeta ngangkat gilining kareta aya we hirup teh teh semplek nincak semplak ieu doh ampun kalah ngajeroan Gusti nu Maha Agung nepi ka kaula gerak angkat eta gonewa mengpeng karena keur ngajungjungkeun gilinding hayo tembak kasempetan jadi dosa atuh dasanes nuju nying hareupan perang kaula manehna teh keur ngangkat gilinding kareta ai ieu perang teh palai meunang palai eleh cing aduh angkat eta pusaka panah Pasopati leres unyuk sumangga kaulanun tapi teu hoyong tina kareta lungsur awas ya Arjuna sinaksenan para juata merasa ngajuata perluanten bayar-bayang nyabut panah Pasopati cing baru risak cing baru rinyai kaayaan jagat raya Pramana karena pusaka Pasupati ingkang bakal ngutusaken Siwaraganira
pasti bisa dipungkir kadar bisa disinglar papasten anu tumiba Adipati karena Senopati pihak Kurawa hingga ngemasing pati tubakaning perlaya sapat sapisan ku ieu pusaka Pasopati nyaeta masing pati tumakaning perlaya di satengahing medan Danalaga Tegak Kurusetra surak ambal-ambalan pihak Kurawa pihak Pandawa yen netelakeun karena Senopati Agung pihak Kurawa sampun masing pati tumakaning perlaya ieu